Rosalinda. Kemana emak teh? Ya cek. Teteh megu tak kita ngecigan nu atel keremian. Saeutik. Bawa eta urut penting nggak makan. Si Mariam ke mana? Teuing ka mana? Geroan coba si Mariam orang ngobrol gitu. Aku mah da meni geus kaluman, urang teh nya umur teh geus kolotnya, ira teu menang jodoh. Si bapak geus satanya we cenah hayang boga incu, hayang boga minantu. Ai ngomong teh dengekeun atuh. Kamu tidak mendengar apa gimana sih? Kumaha teh. Geroan tuh si Mariam tuh, Mariam. Ya. Ari kamu di mana wae atuh mending nyangu wae mending ngajodog dina hawu, he ka dieu gabung atuh. Sudah. Video pan si bapak teh penting teh nya bicara ke saya teh nya hayang gara boga incu, hayang gara boga anak gerak. Baru udah ketika ngarariung we lain hacan harayangan baru udah salaki gitu. Da geus kolot kieu mah bari geus langsung kieu geus teu boga pagawean hayang teh hayang ngerasa boga incu gitu. Itu Mariam bapak diri mah punah ku cuas kiwis wah yang belum sampe gitu. Tengah akhirnya budak keur ieu teh keur begitu nya atuh belum pun sampe atuh gitu. Ye, naon kakak caricing gulung kieu ke kana naon? Atuh ka mana deui ari si bapaknya di dieu. Lain, bapak teh pada sikan geus kolot. Nah terus ting atuh anu panggedena teu ka anu pangletikna teh sok mikir baroga salaki. Abah teh dah hayang boga incu. Emang bapak boga salaki teh kawas meuli bala-bala di warung tinggal meuli si bapak da kudu nangan heula anu bener anu kasep anu gawe anu usahaan sagala rupa nah bahagiakeun abdi ngabagikeun bapak ngabagikeun sagala naik bapak. Lain ku mikir anu kasepna anu pentingna mah daek usaha we atuh. Alah sih yang daek usaha. Ya sok atuh bapak pangneangankeun atuh. Dari nangan ku bapak meureun bisi teu cocok, bisi kumaha lamun teu anakan teh sok. Aya anak Apaan hayang boga incu atuh. Aya anak meri. Bapak bae boga itu anak meri. Nah anak kucing ogekeun bae atuh. Anu penting asal jadi incu we. Udah bapak nangan dalam teh ieu hese ayeuna teh hese. Abah urang teh geus kolot ngomong aya kamari nu datang ka abdi. Ngajakeun wae teh geus boga si teh gede geus abdi teh maju ge men abdi teh apalun abdi bapak pagawe tentara abah heulana gitu. Ya, ari kamu kudu nangan atuh kudu pangitong tina HP jadi terus naon? Yang ieu yang taneuh. Itu si bapak tuh kakak cari cingwe di dinya. Kade ya teh. Mainnya jangan main di rumah aja, mainnya ke jalan. Bapak sekarang bicara begitu jangan main di rumah aja. Ngomong aja ke jalan. Karena kayak ini terawang pantau bade ka mana Rosalinda? Hayang kopi hayang belum sampe. Kudu gue cenah. Ya sudah. Sagala rupa Geus usaha deui meureunana anu ieu mang masakeun ai wati ku anak-anak meureun kabeh mah tak kudu baroga salaki geus sok. Nangan pusing anu kurang. nareangan anu bener. Mana deui? Aku tuh. Ya, Pak. Tadi tuh si Bapak si Maria. Nah, balik deui. Lain biasa ada karulin cenah. Oh, mau sendiri meureun dia mah mainnya. Itu mah kan udah paling gede. Jadi biarin kamu berdua mainnya sama adek kamu. Kalau kamu udah punya pacar, bawa ke sini ke bapak supaya bapak tahu siapa-siapanya pacarnya gitu. Jadi ulah susulumputan. Jadi boga kabogoh teh, jangan nyulumun wae. Itu harusnya diliatin sama orang tua gitu. Yang mana aja lah dulu. Yang mau duluan nikah gitu. Insya Allah kayak bakal datang. Bawalah ke dia supaya bapak apal gitu. Nah bapak mah dek ka jero heulanya. Kaluman jodoh gue di luar tuh sekolah dia mah ampun saya teh
Bingung. Bicara anak-anak. Gandeng situ si bapak. Udah satu lah ya. Ayo mah hayo Milo. Ciga tuh teteh we atuh nih Ayo Milo atuh. Sugan we pendak jeung yo idaman si aduhai si Kasep si ganteng si pokoknya mama aya dua anak bisa laki untuk sugane manggih Duh, cuaca kieu mah nyawang genah. Ieu mikiran awewe mah eueuh wae da. Nyawang geunah kieu. Nyawang pemandangan nu ketika ieu mah tangkal kai ketika garanah kieu. Bener euy. Ketika endah kieu pemandangan. Duh, ini geus kacicing di soranganan we kitu ketika geus hayang aya nu maturan ya. Gimana ya? Dijodohin jol atulah. Duh, ayo hujan kieu. Yang kudu ngiuhan heula. Sugana ya aya kemang kadeudeuk. rek ulin hujan balik ka imah jarengkel ningali si bapak ngadat-adatan wae ningali adik karena ditu aing ningali Facebook nu rame TikTok naon atuh nya sakalaluman kieu nya Teh ngiuhan. mangga Sekali kita. Hayang diuk. atuh dia gue dihandap panu aboge henteu ya Iya tah. Iya euy. korek wawu jeung eta ini Kebenaran ieu mah calon pemajikan teh. Makati usutan nih. aya nu lucu aya asuh seseureun karira aya ieu teh jadi setan dong aya geus nyawang tidinya. terus kunaon datang ka seseureun emang ada yang lucu dengan aku Sebenarnya teh geus teh geus ulang-ulang wae teh eta nyarangan wae teh. tuh mata kan penghulang-hulang wae atuh nya tuh kalau mau serius mah kita ke rumah yuk aku mah gak bakalan cerewet asal nya juga baik itu teh mau enggak sama aku teh aku teh udah ditanyain Kumaha, terus sama si bapak Yo ngajak seriusan ge ngarayu-rayu acan ngobrol ge. tuh Ya. teh mau enggak atuh kakak ngomong jeung saha jeung tiha ieu di Pan dieu. urang kita teh karek ge panggih. Iya tahu tapi aku tuh udah didesak sama si bapak tuh suruh kawin atuh atuh amain yuk ke rumah yuk. Ya nanti kalau daek saya naik ke rumah. Iya tuh udah deket rumah aku mah deket. Nanti datang atuhnya ke rumah ya. Iya, saya nanti engke mau isu engke Awas sore. jangan bohong ya. Saya bakal ke rumah. Lu atuh sama saya. Ya udah. Nah, itu teh. mau pulang. Itu naon jari? Sanes. Meni jempol semua kieu malah benar. Besok mahin. Sok. Kayaknya atuh saya rek ka rumah. Ya sok atuh. Ayeuna mah rek balik heula ka ditu. Atuh iya. Kadenya. Iya. Itu mu bieu mu. Aing kumaha atuh si bapak ini aing horem balik. Aya wewe euy geulis euy. Sampurkeun ah. Naonnya? Ih hayang. Nih hese. Hai cantik. Ih saha? Lagi apa? Itu ih. Kamu mau apa? Itu yang itu. Atuh da ini mah enggak ada buahan. Nah tuh bae daunna we tuh ai. Hah? Yes daunna we. Mending yang itu aja yang lebet. Mana itu? Iya. Ya udah sana, kita yang sebelah sana aja. Yang lebet. Hujan. Ini juga nggak ada buahnya. Hujan orang nyuhan heula we Ayo, kita mengiuhan dulu. atuh. Kesempatan euy. Gelis. Hujan kakak. Iya, ini teh hujan. Aduh. Neng, Naon ini teh rumah siapa? si bapak. Wah, si bapak. Iya, rumah si bapak. Ari kamu udah punya pacar? Tuh acan. Hah? Acan naon? Pacar? Tetaras wae. Waduh. Boleh nggak aku pacarin kamu? Naon atuh? Hah? Yang ka abi. Oh iya dong. Tapi dah mah gaduh raka 2 tuh. Hah? Raka 2. Kakak? Iya. Kakak? Kakak. Lancet? Oh ya udah nggak apa-apa lah. Sama ama.
bios gitu. Ya nggak apa-apa. Biarin. Ya aku yang mat. Ya. Aduh, kesempatan. ah. Aduh, senal murah. ah. Wah, nama ya. Ya udah tuh kita Jadi teh jadi yuk. keresak gitu. Iya, nggak apa-apa. Punten. Ece aya larutan cek kaki kuda. Ah, tenanaha nggak apa-apa. Stok kuat. Dilu, we. Hei, Ya, teh. hei deui atuh. Ah, mana gelis. Ya gulis atuh batu. Oh, terus kamu gaduh ke kamu teh? Pacar. Aslina? Apakah boleh aku suka sama kamu? Boleh. Boleh? Boleh. Aslina ya? Iya, boleh. Aduh, Boleh. pokoknya nama Nah. Neng, kita duduk aja yuk. Hayu atuh. Duduk aja di sini. Ya, sok. Di sebelah sini aja. Belah dieu atuh di nyota bisi tabes. Ali mah yang beli ini. Belah dieu. Aing mah euy. Aduh. Si bapak aja di bumi. Aya. Lumayan ya. Atuh main atuh ke rumah yuk. Hayu Ke atuh. ke rumah Neng. Boleh. Ayo. Ayo tuh. Neng, Ya, asli nggak punya pacar? asli atuh Beneran mau sama A? mau. Aslinya? Iya. Tuh. Terima kasih hari gitu mah tuh. Terima kasih Kang Melawan ari ate. Iya kan aku teh udah diterima Oh, cinta kamu iya. Miheunah pokona mah. Hayu atuh. Kemana? Mumpung Abah ada di rumah. Ayo, Hayu atuh. ayo. Yes. Oh, kamu aja duluan ke sana ya. Nanti aku nyusul. Iya, boleh. Ya. Iya, kata Pak. Ya udah dadah. Iya, dah. Yes, menang banyak. Ampun. Pada aing teh hanap kabar ke atas kan sia. Depan aku juga dari atas ke bawah. Ampun. Kemana maneh? Rek apel. Nah aku sia. Apel dong. Malam minggu, Bos. Alah heueuy. Urang ge bingung gitu ya, urang ditaka imahna di. Di mana? Heuh imah awewe na atuh teh jeung di mana deui. Mana di mana? Heueuh teuing. Da urang teh ditabeh kaler ngidul wetan kan teh ngomongna teh. Sarua. Wah, Sarua. Kade yo. nyer curiga aing ye. Kade yo. Wah, ari bentukna kumaha? Urang mah batakok. Lain berarti ini urang mah jagung hipis. Oh, berarti lain. Lain. Ayo tuh lain bareng. Bareng-bareng tuh. Ayo, gas aja kita. Iya maneh kan. Ada iya cenah nu kata ngo iya mana? Mana cik anu ayan-ayan kitu kan? Hah? Heuh. Aduh. Aduh naon ya? Aduh. Mana? Sarua ieu. Nah, Pan tadi orang ge papangajeng awewe teh ditu teh nganterkeun teh ka dieu. wah. Meureun lain ai mah. Sarua ieu mah lagi meureun. Wah, Di dia mah sarua ieu mana? aslina. Palsu. Ya. Atuh heueuh ayo lah. Hayeuna mah tinggal nungguan si Bapak rek bebeja urang teh geus aya pisalakieun teh. Baiklah cocok teh cocok pokona bawa we heula meh teu omongeun. Teu barang isuk. Kumararana ai Maria. Masa taksi yang ketemu. Jeung saha? Ya, bogohan kami. Orang mana? Gaya sia abi hai.
si teteh gitu geus menang tapi nya si bapak teh resep penting itu. sarua teteh. Atuh da karakterna jauh tapi baik bawa heula we ka dieu. Teteh karakterna kumaha we depuh. Depan teteh teh anu jago. Anu depuh ku gue sama. Teteh teh hayang teh nu jangkung badag. Ari tadi teh jangkung tapi betakok. Alah sia gede milik. Teteh betakok. Gede milik teh mana? Aduh, betakok betul. Alah sia. Oh sia. Teteh? Anu teteh? Anu teteh mah wukna teh siga anu kasentet nanahaun gitu. Kasantet engang. Hai atuh teteh atuh da aku mah Ini Maria gua. Satu aya nama. kasih bapak. Apaan si bapak nih tak bae si bapak lamun ka dieu urang bebeja we langsung senake lakina senang ka dieu. Itu Maria gerohan si bapak bari orang ngobrol ka dieu kitu. Oh atuh. Kemana lamun ieu nya mun teu cocok si bapaknya ieu. Kemana si bapak teh meuni lamanya? Tadi ngajujurung teu teu aneangan ayeuna geus aya eueuh. Mana kenal? Eta geuningan. Di marana ieu teh? Apaan tadi teh bapak neangan pisalakiun. Heeh, kumaha? Aya. Ayeuna Iya, anu pantas-pantas. nya teh ke kuku bapak we tingali heula cocok teu nama dan ngomongkeun nama rek ka dieu ayeuna. Nya da kusab bapak mah kieu lamun misalkeun ana marane menang laki tah engke ku bapak dites heula. Oh bapak ditesna tong ieu teuing atuh jadi kete lalaki teh balik deui atuh abi jadi parawan kolot meureun kena. Wah, anu penting we heula da atuh meureun tubuh teh kudu bener-bener fit. Tubuh dan kuat sehat di mah sempurna Pak. Tadi kamu nu mana atuh lalakina bawa ka dieu ayeuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh itu bapak tinggal itu ya ka dieu lebat. Kamu jongkok. Aduh, Nah goreng dulu. kalau mau ke sini jalannya jalan bebek. Gimana jalan bebek? Jalan bebek. Balik. Balik kanan. Aduh, Bapaknya itu nih tadi kan pelatihan mah harus bener. Aing bangsa. Yang mana itu? Oh. Jangan ketawa mulu. Harus disiplin kalau mau ke anak bapak. Harus tahu peraturan. Iya. Sini. Cepat. Iya maaf. ketawa wae. Jadi kudu kumaha tuh kita teh. Betul. Aduh, ini juga kanal. Yang ini. Iya yang Oh. ini. Dari mana kamu? Dari tadi Pak. Oh, jangan begitu. Ya galak. Kalau begitu kamu harus ke sekot jam dulu. Nah, baru Gara-gara kalau mau ke anak bapak. Coba Ini mau jam? sekot jam dulu. Mau jam berapa? Iya. Yang ini Pak. Bukan. Sekot jam. Maneh mah teu ngalarti ininya barodo. Kumaha? Push up, gobog, push up. Galak pisan euy mah. Push up, Pak. 30 cukup. Push up. Iya. Begitu mah kemarin. Iya. Cepetan. Push up, push up. Push up dulu, push up. Bukannya gitu. Anu tadi isi teh. Bodoh, selain aduh sekot jam. Yang bener, push upnya yang bener. Kayak gini nih. Nih, kayak gini. Nah, gitu. Kayak gitu. Coba. Hah? Gini tangkal. Berdiri. Udah, Pak. Berdiri. Coba. Oh, berbaris. Yang benar berbarisnya. Menghadapnya ke sini menghadapnya.
Tadi tuh. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Nah, jadi si bapak Kencang tuh punuk, gerak. ayo we di tes ada tuh tinggal itu kakak kadari Kencang punuk. Gimana kencang punat? Aduh, yang benar, yang benar, yang benar. Kembali lagi. Dari mulai. ayo we di tes Empat, gerak. bakal jadi karari itu jadi kumaha itu kumaha bang mana Nah. bapak tuh Ini cocok buat menantu dari bapak. mana bapak nu salah itu nu salah makanya cocok nu kieu bapak Yang disuruh kerja bisa dia. ya soal tuh itu Jadi semangat jadi gitu, bapak semangat boleh kerja. aku sama dia gitu Iya, nggak Ya bisa, udah, bisa. sok di sini duduknya duduk we di dia kenapa Sukses. kunaon Abi Mariam Tapi itu mah kamu gua abi. kabogor Hah? kumaha ieu Apa itu nemu abi dah? Anu mana ya teh anu benerna. Beuh. Gitu Pak Aditku. ye atuh nah jadi kumaha jadi kieu ari tadi panggilna di mana Ya kan tadi dek tadi ya, cenah abi teh mangan kosong. Ya. Mah tuh bapak. Iya mah geus bingung kolot deui wae. Geus mah bener ya mah ya. Laki kieu mah. Aduh, saya ku aing teh anak teh tadi pisannya pisan ya teh naha ya aya lalaki na teh ka kitu. lalaki teh terbalik atuh itu lain terbalik ih bapak Panggil mana? so atuh ayeuna rek kumaha Atau erek di kumah. Nah, tuh Bapak sama kumaha marana duaan sok berereskeun. Sok bapak mah. ngaheureukeun adi Ya abi teh nyaho bapak mah. itu adi abi hungkul bapak ya kumah. Saya sama pek wae kumaha marana we duaan bapak mah teu apal pek itu. Cek lagu we salingkuh teh karasa endah. Nu sidik mah nyeri awak we ah.